Nyaeta bapak teh tos ti imah si Ayi. Di imah si Ayin atas naon bapak tadi tuh? Tuh wawanianan sorangan atuh. Nyaeta bapak teh jang arek mereskeun masalah bapak jeung si Ayi. Masalah anu ngalibatkeun ka maneh jeung abah maneh. Terus hasilnya kumaha eta Pak? Nyaeta eta teh mah kalakah galungan di ditu teh mah. Nah bapak make bisa galungan segala. Kumaha eta bapak teh make bisa galungan kitu? Nyaeta pas bapak kaditu teh si Ayi teh eueuh nu aya teh batur. Batur kumaha pak? Nya teuing Ada ciri-cirina kumaha tak? aya tiluan nu kataramah nu hiji geus kolot. Kolot. Ah eta mah baladna paling ge atuh pak meureunana eta mah. Balad nya teh jang. Orangnya paham, serba bingung, kadieu kumaha, kadieu kumaha. Jeung akang di baheula geus perjuangan urang teh. Jeung Mbah Fuad kumaha. Jadinya ge meureun apa sorangan meureun Mbah Fuad. Pangartina leuwih ti urang kan. Jujur, urang mah sieun ku Mbah Fuad. Lain Ari ente neangan urang aya perlu naon sem? Eta kapitahan ku Mbah Fuad. Ting aya naon urusan mah bisa aya obrolan anu penting. Aya nama urang sampeukeun we kan itu. Urang teman Mbah Fuad. Ayeuna pisan. Nya hayu atuh. Oh, jadi si Kalaye teh teu narima salila ieu teh kana kapamimpinan si Abah teh. Jeung si aku aing goblok teh. Ku aing ka mana ge sia? Goblok teh. Nya eta teh pak pan anu ngaroga hala aki si manini nya meureunana termasuk jaga mun teu kasalametkeun mah eta teh ku akibat balada si Ayi eta teh pak. Nah atuh Pak meuli ka eleh ku baladna ge. Nya waktuna eleh mah eleh we mah. Sampurasun. Sampai. Bentar lah. Mama. Madaman. Alhamdulillah. Kumaha jang? Daman. Alhamdulillah. Kumaha geus enak kaya anak-anak. Alhamdulillah nama sehat geuning rada mendingan awak teh. Hampura ka bisa ngalomo ka dieu nya. Syukur keun deui sehat mah. keun wae alhamdulillah anu bisa eta oge ka dieu ulin meureunana. Lain ari si Eri ka mana geus lila biasana sok ulin ka dieu ngilu ka kebon ari ayeuna eueuh salora poe. Heuh nya eta sila ngitun dititah ku kolot. Kadayeuh ka itu pokona mah. Dititah naon teu apal. Paingan atuh eueuh ulin. Saya kumaha sudah aya mah. Meureunana sudah emang jeung Mbah Fuad beureunan. Mau bisa nulungan di dinya. Kumaha deui? Tapi sabenerna mah da terima. Bah, sugan boga dada hari asa lapar ieu bah euy. Alah, napi laku teh nempos teh kok itu jauh di juru. Ah, si Abah mah urang teh nya. Aduh, ya cau euy. Bah, itu si Ayi jeung si Hasim geus datang bah. Geroan. Kadieu hai, dulu, rajat. Aduh, lapar kita tadi ya. Abah. Aya cau geuningan. Geus lapar kita tadi. Sia kanyahoan ayeuna mah sia. Keun sia ku aing Bandungan di ka mana oge sia. Hari mana seum neangan teh lila-lila teuing. Nya eta hese si Ayi mah kos budak di tayangan teh. Ting ka mana? Aya naon, Bah? Neangan urang? Ih, ayeuna abah rek langsung we ngomong ke maneh. Masalah naon, Bah? Urusan si Uki. Jeung maneh ulah memawa abah
jeung mamawa barudak. Lain ari si Adi teh saha jang? Adi eta teh mak. Oh Adi. Nya eta Sep ari si Eri teh asa piiseun batur ulin biasana ngapoe nyampur nu ka kebon ari ayeuna eueuh. Da kumaha atuh ai kolot ngeun aya panggian penginten. Lain mah atuh cai-cai we jongjon mah. Wios mah teu ngarepotkeun Oh, wios. ti tadi punten Wios, wios. mereka ngobrol we ke urang nyana keracai nya cai mah aya tiis-tiis we lah. Da jiga nama moal lila si Eri mah. Da kadayeuh ka kainya. Ari kitu teh mudah-mudahan aya balik nanya. Heeh. Syukur we ari eta mah lagi meureun ulin ka di ari aya mah. Geningan sok layut nih jeung maneh nis. Heeh. Nah aku naon gitu bah. Pan eta mah urusan maneh, masalah hutang mah lain urusan abah jeung barudak. Terus naon anu jadi keberatan abah jeung barudak dina permasalahan ieu? Nu kaberatan masalah lain jeung si Uki wungkul. Tadi aya jelema ka dieu ngaku-ngaku anak si Uki. Anak si Uki dedeganana si kumaha bah? Jangkung leutik. Buah-buah si Gagan meureun bah. Ah nya da aing mah teu apa. Ngan anu jelas mah tadi eta budak digarebugan ku si Kucai jeung si Acep. Digebugan ku barudak. Kumaha caritana eta teh bah? Caritana banget. Sia. Naon itu Cep? Aya naon kahed sia. Ke heula aya naon dik? Asa diparuas ya. Ye maneh mah geus ayeuna mah kaluar tina anggota dewek. Kunaon gitu bah? Aing mung gara-gara maneh masalah jeung si Uki, aing mung kababawa jeung barudak. Sok. Nggak,